dibuktikan kos kumaha si bentuk syukur nu asli. Bentuk syukur nu asli tergantung jelemana. Lamun alim bitaklimihi, kiai kumagan eta adalah bentuk syukur, teu kudu ngomong. Lamun hiji jelema dibere ilmu ku Gusti Allah nyana daek magahan ngaji, dek saurang, dek duaan, dek 10, dek 100, lu jelas nyana magahan ngaji, tak eta bentuk syukur. Mun dibere ilmu teu daek dibikeun ka batur, kufur ngaranna. Lantaran aya nikmat pemberian ti Allah teu daek dibikeun ka batur, kufur nikmat. Dibere ilmu kunyana ku Gusti Allah tapi teu daek dikembangkeun ilmuna, geus alim bitaklimihi. Lamun aya kiai daek magahan ngaji eta ngaranna bentuk syukur. Geus syukur teh eta ka murid, alhamdulillah aing aya sia ngabaturan aing ngaji, aing bisa nyodakohkeun ilmu ka sia. Eta ka jelema tah bersyukur ka santri, bersyukur ka jelema nu daek ngahadiran. Hakikatna mah eta teh syukur ka Gusti Allah. Geus eta kudu diomongkeun Gusti Allah, bersyukur ka dinya teh sarua jeung ka Allah. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Jelema teh syukur ka manusia, teh syukur ka Gusti Allah. Bentuk syukurna mun dibere ilmu pagahkeun. Nah, santri ngan 3 bae. Mingguan terjauh ti 5 itu ge mun teu hujan hiji-hiji acan gas eureun kufur ngaran, kufur nikmat. Lamun pamarentah biadli, syukurul imam biadli, syukurna seorang pemerintah adil. Lamun aya imam ti mimiti RT datang ke presiden, tah eta teh ngaranna imam nyana bisa adil, teu kudu ngomong alhamdulillah, teu kudu ngomong muji ka Gusti Allah, dengan bisa adil geus bersyukur berarti. Eta bentukna bae heulana urang mah bentuk. Geus lamun aya lurah bisa adil, teu kudu loba omong, keur syukur ka Gusti Allah. Aya camat adil, teu kudu loba omong, syukur ka Gusti Allah, ngan ngabentukeunna dibentukeun adil ka rakyat. Bupati adil eta teh kudu ngomong geus Allah memuji sia keur bersyukur ka aing lantaran aing nitipkeun jabatan ka sia, ku sia dipake jabatanana pake jujur jeung adil. Sia teh keur ngalaksanakeun syukur ka aing dengan pelaksanaan jujur sia jeung adil. Sia teh kudu ngomong ka Allah asajana ngalaksanakeun adil, adilna imam syukur berarti ka Gusti Allah. Lamun sugih, lamun lu sugih bisa dakotihi. Lamun aya jelema sugih bisa sedekah teu kudu ngomong, eta adalah bentuk syukur ka Gusti Allah. Lantaran mun teu boga nyana teu bisa sedekah. Nah kuari dengan sedekahna berarti keur bentuk syukur ka Gusti, teu kudu ngomong-ngomong ka Allah geus. Henteu kudu asal aya pake miskin tah, asal aya butuh tah, eta teh geus berarti syukuran ka Gusti Allah. Sanajan hatena poho ka Gusti Allah nyana keur ngalaksanakeun syukur ka Gusti Allah. Jadi lamun alim bitaklimihi, imam biadlihi, lamun nusugih bisodakotihi, etalah bentuk-bentuk syukur. Panjang mun didongengkeun tarif nama geus teu kudu bae heulanan. Ieu mah langsung ngabentukeun bae. Bongan aing mah ngajina jeung nu tilok mondok. Jadi haju ka hartipan tah. Oh, kos kitu. Daripada ngabudah ngomong bae. Lurah loba omong, ai jujur henteu, kufur berarti. Lantaran dititipan jabatan, nah camat teu jujur kufur, polisi teu jujur, abri teu jujur, bupati, camat, kuah bae, gubernur presiden, eta teh keur ngabentukeun kufurnyana terhadap nikmat anu dibere ku Gusti Allah. Awas mamalana di akhirat. Mamalana di akhirat. Wari jadi menteri titipan ti Gusti Allah sarua jeung kieu hei Muhaimin, menteri naon ngaranna? Atau ini nama menteri gitu agama sangat menteri agama. Oh, si Surya bener kan itu si budak. Acak-acakan sana agama ini di dunia. Aduh. Surya cak bos ya Allah. Dharma 2 Ali tiluan berarti. Aing titip jabatan kementerian sia-tia dijadikan menteri agamanya kade hiji ulah digunakeun ku maneh pake jang partai maneh petilu
ulah digunakan pakai organisasi, ulah digunakan batik imah secara nasional. Titip aing kasih jujurkan jeung adilkeun teh kudu loba omong, asal sia ngalaksanakeun bentuk syukur ka aing geus aya, aing bakal mere la azidannakum. Lamun sia henteu jujur teu adil, kufur nikmat berarti sia, aing geus nyadiakeun neraka jahanam, jang si ieu lain jang sasa. Teu aya sumput salindung aing mah, nyeun teh dua bae sorga jeung neraka. Sia jujur sorga, sia teu jujur neraka. Nyaun masyarakat ge kabehan, mun sia di akhirat lantaran di dunia teu jujur, aju sia di akhirat dikasorgakeun, aing cak Gusti Allah pasti didemo ku masyarakat. Embung aing. Mata ka Allah mah malah nu demo. Hai Presiden SBY, engkau telah diamanati oleh seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, 200 sekian puluh juta memandang dirimu, hai Presiden. Dan di dalam negara ini macam-macam yang harus dilindungi, mulai dari papan atas sampai papan selem kelem. Abeh ieu teh kursia teh kudu dising hade. Sia teh kan boga cabang-cabang jeung ranting-ranting melalui sub-sub, mulai diatur oleh kementerian-kementerian, bila perlu tambah deui menteri besi kurang ngelolana. Kadituna terus aya gubernur per provinsi, aya kabupati, bupati per daerah tingkat 2. Aya jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia, aya kecamatan. Kabelah dituna jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia, aya desa, aya arat. Tah. Sok laksanakan ku sia kade titipan ieu teh presiden teh. Sia jujur, sia adil, aingnya diakeun sorga. Sia teh jujur, sia teh adil, aingnya diakeun neraka. Sakitu bae. Andai kata masyarakat ku aing ditanya, jujur, henteu, cak masyarakat, henteu, ku aing moal dikasorgakeun sia. Aing gedek nanya, padahal aing nyaho, aing bepan pangeran, tapi tetap saksi mata. Saya nu bakal ditanya, lamun sia teh jujur SBY, hai ku aing dikasorgakeun, aing di demo. Jore amat pangeran Allah di demo. Ku si Alek, ku si Udin, Jepri. Itu bagus. Nu mantak moal aya be. Amal nu henteu dibales. Amal bagus, balasanna bagus. Sorga, amal goreng, balasanna goreng. Neraka, janji aing. Padahal mah hak peto aya di aing. Sanajan maksiat bae ku aing geus kasorgakeun batu kumaha aing aja aing. Sarua jeung baju sia. Baju ieu teh tiru ku daki dek dika lamarikeun bae atuh kumaha sia bae nu sia. Ieu geus nangis trika tapi na dek diteuneuh di luhur hau atuh kumaha sia bae. Jabatan manusia ieu ngan meureunangan saimah-imah demo. Pak, kunaha? Ai itu can diseuseuh dadabun itu dibawa ka agrikan jero lamarikeun ai ieu menangis trika kunaon dikahawukeun. Kumaha abah bae jeung nu abah. Bah, abah ku dia kagrogolkeun we nya. Emang kunaon? Salah menempatkeun, bah. Ai sapatu sokna di hulu apa di suku? Di hulu. Bener ieu. Kopiah di hulu apa di suku? Di suku. Atuh bener ieu mah abah mah dosis tinggi kuduna ieu mah. Tah, berarti kan itu adil. Lamun sapatu dipake di suku adil, lamun sapatu dikahulukeun teu adil. Lamun kopiah dikasukukeun teu adil. Tah, kuari teh kos kararitu tah lamun ku urang dibuka mah jelema teh loba nu teu araradi. Nah ieu balikeun deui aya nu bentuk syukur, syukur teh geus teu kudu omong, langsung digawe. Boga ilmu urukeun bentuk syukur ngaranna. Langsung ka bentuk bae mah. Lamun jadi pamimpin ku adil bentuk syukur geus teu kudu loba omong. Lamun boga harta ku sedekah bentuk syukur. Langsung teh ku Allah dibere sorga-sorga bae geus. Dibere sorga geus ngolowong biasa sabenerna mah ieu lurah teh geus babari jasa tinggal ngalengkah doang ka sorga. Tinggal ngalengkah doang plak sorga. Lurah mah babari jasa asal bebeneran ngurusan rakyatna. Ketika teu bebeneran ngurusan rakyatna, wayahna ka sorga mah ka sorga. Ya di sate sagede. Bangsa 1999 tahun lah.
antara muji jeung syukur. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Suratul An'am makkiyatun utawi kilaiki ku surah Al-An'am makkiyatun iku kang bangsa Mekah illa wa ma qadarullah angin ayat wa ma qadarullah al-ayati salas tutugakan sira ing sakeh ayat kang tatalu wa illa qul ta'alu lan angin ayat qul ta'alu al-ayati salas akan siraing sake ayat kang tetelu wahya lan utawi ya suratul an'am mi'atun iku 100 wa khamsun lan 5 awasitun tawan 60 ayatan lan 60 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah sifat dia Allah Ar-Rahman kang maparin nikmat gede ya Allah ing dalam dunia. Ar-Rahim itu kang mapalin ciri nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat balak. Alhamdulillah wallahu alam bimuradihi utawi jenis puji wa huwa lan utawi hamdu al-wasbil jamiliku sifat kalawan kang elok bitun iku kang tetep lillahi kadoya Allah wa halil murad lan nadah utawi kang den karepaken alilamu iku ngawaruhaken bidzalika kalawan mangkono alhamdulillah iman bihi kadoya iman bihi kalawan alhamdulillah awisana ubihi atawa ngalem bihi kalawan hamdu auhuma atawa utaya iman lan sana iku ihtimalatun iku sake kaihtimalan apya dua kang utawi leuwih maedah kenana ihtimalat iku asade sukang kaping 3 golahu Syekh ngucapoing kaul sapa Syekh Jalaluddin Al-Mahali Suratil Kahfi dalam surat Kahfi. Alhamdulillah allazi khalaqa kang ngadamel ya Allah tawa allazi sakhe langit wal arda lan bumi khassahu manang tukeun ya Allah ing karone sabawati wal ard bizikri kalawan den tutur li annahuma kana satuhune karone samawati wal ard a'zamul makhluqati iku kang leuwih agung-agung sakhe kang den damel linazirina kadoong kang ningani kabeh. Wa ja'ala zulumati lan dadakeun ya Allah ya khalaqa tegese gadamel ya Allah apa azulumati sakhe pepeteng wan nur lan cahaya kullu zulmatin wa nurin tegese ing sakabeh pepeteng lan cahaya. Wa jama'ahuma lan ngajamakeun ya Allah ing lafaz zulmah duna wala orana nur likasati asbabiha karena akeh pirang-pirang sabab zulm. Wa hadza min dalaili wahdaniyati wa hadza lan utawi kilaiki ja'ala zulumati kudu saking pirang-pirang dalil sifat tunggal Allah. Summa alladziina kafaru kari-kari utaung akeh kang pada karupur ya alladziina kabama kiya bi hadza dalil sebaratane jumeneng ikilah dalil bi rabbihim kalawan pangerane alladziina ya'diluna iku
Meng ladzina kabeh yusawwuna garo tegas madakeun ya ladzina kabeh ing liana rabb bil ibadati ing dalem ibadah walladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamman 'indahu thumma antum tamtarun Allahu a'lam bimaradihi wa Allah iku alladzi khalaqakum kang ngadamel ya alladzikum isra kabeh mungtinin saking dut yakhluqu bi khalqi abikum kalawan ngadamel bapa sira kabeh Adam tegese Kangjeng Nabi Adam minhu saking tin sumaqadha kari-kari netepakeun ya Allah ajalan ing ajal lakum kadue sira kabeh tamutuna ing dan tiait kang pada marati sira kabeh ing dalam narikan narima tutu gaya ajal wa ajalum musamman dan utawi ajal kang den sebut madrubun iku kang den dadakeun indahu ing dalam sanding Allah libazikum kadue den tanyakeun sira kabeh Suma antum kari-kari utawi sira kabeh ayuhal kuffar wa aling-aling pirang-pirang kafir tamtaruna iku mang sira kabeh tasyukun tegas marang mang sira kabeh fil ba'si ing dalam ba'ts pada ilmikum ing dalam sahusene weruh sira kabeh annahu ibtada ing satune Allah iku ngawitan ya Allah khalaqakum ing adamel sira kabeh wa man qudira 'alal ibtida'i fa huwa 'alal i'anati aqdaru utawi zat kang kawasa yang maningatase ngawiwitan bahwa kumakote yang manalal iadati ngatase ambalani qaqdaru kang lewi kawasa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun Allah alam bimaradi wa huwa lan utawi al muttasifu bi sifatil mutaqaddimah iku Allahu Gusti Allah mustahikun lil ibadatika yaiku kang ari mungkah kadue den ibadahan bisa mawati ing dalam sake langit wa fil ardi lan ing dalam bumi ya alam muninga ya Allah sirrakum ing rahasia sira kabeh wajharakum lan jahar sira kabeh matu sirruna wa ma tujhirun wa ma tajaruna bihi bainakum tegese ing barang kang nyamarkeun sira kabeh lan barang kang ngalahirkeun ngadengakeun sira kabeh kalawan maing dalam antara sira kabeh wa ya lamun nuninga ya Allah madaksibuna ing barang kang ngausa sira kabeh tamaluna tegese migawe sira kabeh min khairin wa syarrin saking kebajikan lan kaalaan wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin Allah alam bimaradihi wa ma tatihim lan orana tegahum ing ahl Mekah ayat Mekah tegas ayat Mekah tegas ayat Mekah min ayatin opo ayat utawi min zaidatun iku zaidah min ayati rabbim kang tetep saking sake ayat pangerane ahli Mekah minal Qur'an saking Qur'an ilakan wangana ya ahli Mekah ana saking ayat iku kang mengok kabeh muridina iku kang mengok kabeh faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa yatihim amba'u ma kanu bih fasawfa yatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un Allah alam bimorani faqad kadzamu maka teman-teman ngagorokeun ya ilmu kakababil haqi kalawan bil Qur'ani tegese kalawan Qur'an lamma ja'u samangsa teka ya aku ming ahli Mekah fasawfa yatihim maka besok bakal tukau ming ahli Mekah amba wa pirang-pirang akibat awakibu makanu tegese pirang akibat barang kang ana ya ahli Mekah kabeh kalawan ma
iku yastahziuna ngaguguyon ya li Mekah kabeh Suratul An'am beres surat Maidah urang ayeuna nyorang kana surat Al-An'am. Al-An'am eta artina pirang-pirang hewan ingon-ingon, hewan ternak. Di jerona rek nyaritakeun nu patali jeung hewan ternak. Ieu ayat ieu surah Al-An'am kagolongkeun kana surah Makkiyah. Bangsa Mekah hartina Mekah teh diturunkeunana Kangjeng Nabi meme hijrah ka Madinah. Setiap ayat, setiap surat nu diturunkeun meme hijrah ka Madinah rek di mana bae diturunkeunana eta disebut ayat Makkiyah. Di mana-mana ayat-ayat surat-surat nu diturunkeun sabada hijrah ka Madinah disebut ayat Madaniyah. Jadi lain berarti kudu di Mekah bae diturunkeunana. Sebab asbab nuzulna mungkin di Mekah, mungkin di Thaif, mungkin bae di Madinah, mungkin bae di mana bae turun ayat nama. Ngan Kangjeng Nabi na meme hijrah ke Madinah ta eta teh keur cicing di Mekah seluruh ayat-ayat nu turun di mana bae disebutna Makkiyah. Itulah mustalah tafsir. Ngan aya genep ayat hiji illa wa ma qadarullah. Pikeun katilu ayat jeung ayat qul ta'alu. Tilu ayat genep berarti eta mah ceuk ahli tafsir sabenerna mah ayat Madaniyah. Nyempil di jumlah ayatna aya 165 atawa aya 160 genep ayat. Geus we ti mimiti kuari nu kolot bae balik ngaji di talah. Balik ngaji di talah. Jadi orang teu karasa saminggu boga saayat, 2 ayat di talat. Teu karasa 5 tahun musabaraha 10 ayat. Itu kudu ngedekluk we urang ieu asal ngaji ka dieu talat, sok ngaji ka dieu talat. Kiai cenah mun ngabejana ti keur ieu mah. Atuh mantak daun ti kuari bae gamimitian coba ulah ti keur ieu hayang nyaho coba. Engke bakalna aya evaluasi asa menang genep bulan dites. Saha nu katalar beneran lulus, anu teu katalar teu lulus. Artina kalulusanana nu katalar menang genep bulan ya ti surat ieu engke menang sabaraha ayat urang eta talar. Kaharep saurang-saurang anu bisa balik, nu teu bisa ngendong di dieu. Nurutan keur di SD. Ebrak cek jero teh ngeunaan ngendong di paraban ku kiai. Masyaallah. Iyalah surat Al-An'am. Di jerona aya mafatihul gaib, kunci-kunci kegaiban. Wah. Iya sugan we aya kunci jang mukakeun gunung di jerona aya emasan. Sia manu karitu bae kan pikiranna. Mantak wani ngeridit ge eta nu geus kitu resep karena dunia. Surat Al-An'am diturunkeunana model jumlatan wahidah sakaligus. Ayat-ayat anu aya di surah nu lain mah kadang diturunkeunana nungtut, tapi surat Al-An'am ieu mah sakaligus diturunkeunana sebanyak 165. Ketika ayat ieu surat Al-An'am diturunkeun
dibawaku malaikat Jibril diiringku sab'una alfa malakin 70.000 malaikat diiring bahkan aya anu khusus 12.000 malaikat ngiringkeun ieu ayat aya hiji ayat nu diringkeun anaku 12.000 malaikat lain leutik-leutik ayat Masya Allah iyalah bakalna aya mafatihul gaib mohara ya mah lain letik-letik ayat ribuan malaikat ngiringkeun ketika diturunkeun ayat ieu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek Sayyidina Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuzilat suratul an'am ma'aha mauqibun minal malaikah. Kangjeng Nabi kantos jarios ayat ieu surat Al-An'am ieu diturunkeun luar biasa disertai ku malaikat sadama bainal khafaqain katutup ieu langit katutup ku malaikat lantaran ayat ieu surat Al-An'am ieu turun jadinya menghargai menghormati karena surat Al-An'am ieu sehingga malaikat nutup pajajahan langit Masya Allah mohara pasti memanjur jasa pun pakai pelet kajian hukum ada mohara lantaran nimai ya Allah Tika bin Mahba non Ka'bul Ahbar nyaritakeun Fatihatut Taurat Fatihatul An'am wa khatimatuha lamun urang teu pernah maca Taurat sabenerna awal kitab Taurat eta awalna ieu surat An'am tungtungna ge tungtung surat An'am jadi di kitab Taurat teh diawali ku awal surat ieu tungtungna dina kitab Taurat tungtung surat ieu dina kitab Taurat teh kos kitu kitabna nu dicekel ku para Yahudi mun asli ngan ku ari mah ngan nu asli teh hese iyalah luar biasa imak kita naon surat Al-An'am lain bantrak-bantrakeun bahkan ayat man qara'a salasa ayatin min awali suratil An'am ila qauli wa ya'lamu ma taksibun sajelema nu maca 3 ayat bae dimimiti surat Al-An'am tanu tadi alhamdulillahilladzi itu khalaqas samawati wal ardh tepikeun ka mataksibun kenu kurang bakal kapanggih tadatang kadinya tah dibaca 3 ayat eta naye wakalallahu lahu arba'ina alf malakin yaktubuna lahu mithla ibadatihim ila yaumil qiyamah ku Gusti Allah bakal dipasrahan 40.000 malaikat pohara 3 ayat teh mantak ayat-ayat Al-Qur'an teh palohara sabaraha mun urang nyaho seperti kulhu dibaca 3 kali sarua jeung sakurang mantak lamun ngariung teh mun hayang tamat Quran 3 bae kulhu sarua jeung tamat Quran 3 kulhu sarua jeung sakurang mantak berkatna kudu gede sebab sarua jeung maca Quran eta Masya Allah iya ayat lain letik-letik ayat ya nyeh nu kurang dibaca ieu surat Al-An'am pohara jasa geus kaistimewaanna mah hiji tadi mun dibaca 3 ayat bae ieu diwakilan di pasaran 4.000 malaikat 40.000 malaikat nuliskeun manehanana kana ibadahna jang eta jelema tepikeun ka poe kiamat jadi nu 40.000 malaikat mah nuliskeun ibadah terus datang ka poe kiamat boy mah jaminanna ge sorga bae geus 3 ayat mentak mulah ditinggalkeun nu 3 ayat ieu wara jasa bahkan lamun aya setan dek ngalirukeun dek ngawaswaskeun dek ngajerumuskeun ka manehanana mun urang sering-sering maca ieu
nutilu ayat ieu datang ka maksibun ayat naon kitu mata sibun na ieu setan ge moal kuateun da pokona mah dek di naon kitu ngaranna pengkolkeun ku setan cek setan teh nyokot deui bae motor ngredit ya nu itu ge aman pan kiai ngomong haram teh bohong buktina sia kan katutup nyokot deui bae eta setan tak kos kitu baik embungkeulekan maupun bisikan hati nu bungkeulekan mah bisa dicabok ku urang babari tapi ieu anu di jero hate eta teh lamun urang sering-sering baca ayat eta moal tah naon atuh make jeung ngredit mun boga duit memeuli malah-malah sapira dunia tuh eta bisa kos kitu tah ieu lumayan ye berarti ieu ayat pohara ye jadi berarti jang niiskeun hate jangan supaya ulah kagoda ku setan ikan urang setan ya ampun jasa ieu mun kadeuleu mun loba jasa nu gelut jeung setan kelantaran setan teh kadeuleu jadi urang teh tenang-tenang bae setan teh kadeuleu jadi tenang-tenang mun setan kadeuleu meureun wah di sisi jalan nu gelut jeung setan loba jasa teu kadeuleu hana setan teu kadeuleu insyaallah aja urang na elehan bae ku setan eleh bae ku setan boro-borona naon teh ulah neuleuh awewe beuh ulah neuleuh awewe asal lu sugan ingat bahwa ieu teh henteu meunang henteu biasa bae hate teh ditutupan ku setan deureuh anu ngaranna nu kolot betah bae betah nu kolot teh neuleuh kobo nu putih mah atuh terlena sanjilang umurna geus 80 tahun ge atuh nya waduh cek jana lain deui jeung nu di imam surat Al-An'am Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun wallahu a'lamu bimuradi alhamdu sadaya puji lillahi tertentu ka Gusti Allah mun urang ngabahas make bahasa alat mah atuh babari alhamdulillah teh bisa dijadikeun lil sigro kulul hamdi atawa lil jinsi jinsul hamdi atawa lil ahdi alhamdul ma'hud fi dhihni nu jelas mah sakabeh puji berarti mun ngabahasakeun sakabeh puji-puji teh loba namun cek ahli usul mah lain kitu alhamdu teh mufrad mu'arrafun isi mufrad ditendenan alif lam itu teh yufidul umum geus al mufrad al mu'arraf yufidul umum mufrad mu'arraf eta maedahkeun kana umum geus nya mun nyaritakeun umum berarti loba geus sakabeh puji bahasana jenis puji bahasana loba berarti tinggal aya sabaraha ternyata aya 4 aya puji qadim alal hadis mujina Gusti Allah ka makhlukna kos puji Allah ka Kangjeng Nabi Ayub innahu awwab Kangjeng Nabi Ayub mah langsung dipuji ku Gusti Allah lantarannya nama dibere penyakit nu sakitu poharana ge teu pernah nyebut aduh acan teu pernah Kangjeng Nabi biasa bae biti borok sanggeusna borok terus aya bilatungan beak awak aku bilatung bau cobaan teh kira-kira ka Rasul ngakos kitu bae apa pernah nyebut adun teu doang itu pernah doang teu pernah Allah bae Allah ngan hiji doang ketika aya bilatung nu endek kaletah usul ka Gusti ampura Gusti lain abdi embung dicoba ku Gusti bilatung datang kaletah ngan mun letah kena bilatung abdi teu bisa nyebut ngaran Tuhan sakitu bae ieu mah da usul teh sakitu bae urang mah kakarak lieu satik ngedengung
datang ka tatangga nanya geura ieu teh si kebo ngadu tah naon ngadengu tak kakarek dibere rieu doang kakarek dibere rieu doang geus ambal aya keluarga geus pufon dibere urang rada darah tinggi setik sadesa nyahoun kabeh sadesa nyahoun tambah geus kuari mah aya diabetes sakabupaten nyahoun kabeh lantaran nyanana kokoal auh-auhan aduh-aduhan jauh jasa jeung kanging Nabi matak dipuji ku Gusti Allah innahu awwab Ayub mah hamba aing nu loba babalikna ka aing tuh puji qadim alal hadis aya deui puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti Allah atuh urang muji unggal poe ka Gusti aya puji hadis alal hadis urang muji ka papada urang kasep amat ganteng amat geulis amat barahan amat dan lain sebagainya eta nu Allah kabeh kitu aya puji qadim alal qadim mujina Allah ka Gusti Allah cak Allah teh panaing mah maha rohim aing mah maha gopur puji Allah ka Allah zat aing maha rohim zat aing maha gopur ta eta puji qadim alal hadis puji hadis alal hadis puji hadis alal qadim puji qadim alal qadim wabeh nu Allah lain urang geus anan Allah ketika urang hayang dipuji musyrik ngaranna syirkul khofi hayang ka alam teh ngaranna ria ngaranna syirkul khofi urang salat hayang ka alemna ku makhluk syirik khofi moal digajar siksa lantaran nu nita salat saha Gusti Allah nu ngagerakeun salat saha Gusti Allah nu mere tanaga saha Gusti Allah nu mere ilmu kana yen eta salat teh wajib saha Gusti Allah kunaon aya dilaksanakeun hayang ka alam ku pimitohaeun ih cek Gusti Allah aing nu nita sia hayang ka alamna lain ka aing cokot Gusti ganjaranna ka ditu di neraka tuh tah eta syirkul khofi pan puji teh nu aing kabeh ge mentak alhamdulillah sakabeh puji eta tetep ka Gusti Allah sadaya puji rek puji qadim alal hadis pujina Allah ka makhluk rek puji hadis alal hadis pujina makhluk ka makhluk rek puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti rek puji qadim alal qadim Gusti Allah ka Gusti Allah nu Allah kabeh urang mah teu boga nanaon ulah yang dipuji ese jasa yang dipuji ku gagah ai gagah nu saha dicabut sia ku Gusti Allah gagagahan sia nu sia hayang kapuji ku gagah sia isu pake itu dicabut bahaya aing hayang dipuji teh kulantaran jabatan aing luhur ai jabatan usaha isu pake to lain jabatan ada bae dipodaran sia balok tinggal balok sia ta dina pundak leg-leg ku sia balok hayang dipuji kulantaran sugi ai harta nusaha nu Gusti ai sia hayang dipuji ku kasep ai kasep nusaha nu Gusti ai nu sia nu mana eueuh nu siaan hayang kalem mah ulah kumaha kain cak Allah lantaran sia boge ilmu aing eta teh cabut sia ku aing ilmu insyaallah sia hayang kalem ku gagah dicabut sia bahaya sia hayang kalem ku sugih cabut ku aing harta sia awas lamun geus dicabut ku aing deuk ka mana sia montayang deuleu mantan lurah nu ngajopak ku ari teu boga nanaon baheulana mah gede hulu deuleu diunggal lembur teu kudu disebutkeun ngaran-ngaran deuleu mantan camat nu kamari ieu kakalayangan kokoleongan paeh boro-boro boga mobil motor kempes teu boga teu kudu dicaritakeun ngaranna deuleu mantan bupati hina deuleu mantan presiden hina apakah Soeharto mulia keur hina cabut ku Allah maziahna awas ya nu deuk dibanggakeun ku sia teh mana nu aing kabeh ge alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti Allah ieulah bahasa muji
ka Gusti tapi make bahasa khobariyah. Bahasa teh ieu teh bahasa carita. Tapi insya nu dimaksud mah geus cak tukang ngaji mah khobariyatun lafzan insayatun ma'nan. Nu teu pernah mondok teu ceuli datang kang arti bae ge. Teu ceuli. Moal ngarti teh geus bahasa kos kitu mah mondok atuh sararia. Sia teu kaburu mondok anak ulah datang ka teh nyaho nya sakitu-kitu acan. Tah ieu teh lamun cak nu mondok mah khobariyatun lafzan insayatun ma'nan. Ngabahasakeun nama khobariyah, ngabejakeun doang. Tapi nu dimaksud nama lain sakadar ngabejakeun, muji ka Gusti Allah ku make bahasa ngabejakeun. Indah jasa, takos kitu teh indah jasa. Mantak santri masal geus pangikos kieu masyaallah seuri bae. Seuri bae nya mah. Mantak siga de besi aya kiai nu di imahna seuri bae. Stres. Lamun keur ngutak-atik masalah emang teu senyum kiai atau senyum. Kieu beungeuna. Dikutak-atik ku nya make alat. Oh iya. Aja make ilmu ma'ani. Waduh, teu bilaga bener dimantekan. Dan mantak urang nurutan di ka dieu. Bener. Cak babajikan naon ka teu kaharti aing. Aduh Gusti Allah. Iyalah khobariyatun lafzan insayatun ma'nan. Di mana kanyahoan khobariyahna? Panrangkaianana mubtada khobar. Alhamdulillah jadi mubtada lillahi nakdirkeun isim jadi khobar. Geus rangkaian mubtada khobar mah atuh tah mangarana khobariyah. Zaidun qaimun nyaritakeun bahwa Ki Zaid teh nangtung, nyaritakeun Ki Zaid nangtung. Ieu ge nyaritakeun puji teh kagungan Allah. Ngan sakadar nyaritakeun bahwa sadaya puji teh kagungan Allah. Aisyana muji henteu. Aisyah muji apa henteu? Ieu mah da dongeng. Carita bahwa puji boga Allah. Aisyah muji henteu. Ka dieu sia. Ieu bahasa aing, ieu bahasa muji teh kos kieu aing mah. Ngan isin aing lamun ngabesakeun bahasa hayang. Geus ta'adub ka Gusti Allah, aing mah bahasa muji teh kos kieu. Lantaran isin pun tapeta ka Allah, geus nyaritakeun doang, gede-gedena mah menta. Oh kos kieu be, Assalamualaikum. Jehe sia anak ye. Ka bapa datang. Sehat alhamdulillah, Pak. Lain sehat-sehat teh aya awak mah. Sia aya naon ieu? Kieu, Pak. Anak nu hiji deuk sakola. Duit teu boga. Dongeng kan ngaranna dongeng kan. Dongeng eta kos kitu tah. Aju kuari ieu adina merjel deui. Waduh, rumah sakit can kabayar, Pak ieu. Kuari ge di rumah sakit keneh. Aju itu tuh nundek nyawa de menta surubuk can aya duit. Eta kan dongeng. Eta bapana teh geus kudu nyawa mentas ya berarti ka aing. Lain dongeng doang eta nu dimaksudna Pak. Nah, Pak. Oh, lain kieu jadi bapana ge deui bloon kabehan panamun kieu mah. Oh, sia dongeng kos kitu atuh heuh, Pak. Atuh geus dongengkeun bae di hareupeun aing ku sia. Itu bapana goblok anakna atuh. Eta mah kos kitu teh nyaho bahasa. Teh nyaho bahasa. Atuh kudu surti si bapana. Oh, jadi si anak saya di rumah sakit teh pamajikan di rumah sakit keneh can kabayar. Nunggu kabayar karak 2 juta kabehna 8 genep juta deui, Pak. Ijo atuh nu ieu muriang deui tata kakana nu orok. Ijo itu minta surubuk sakitu doang. Naon deui? Geus tungguan atuh. Tah eta bapak hebat anu kos itu. Eta bapak hebat, ketungan bawa ka mana? Ya, datang mau martil. Tah ieu bahasa bilagah teh kos kitu indah jasa. Jadi teu kudu menta, Bah. Masyaallah, kula mah tulungan bae ye di rumah sakit sakitu eta henek ka bapa. Eta henek eta ulah ka bapa mah teu kudu kitu dongeng bae dareupeun bapa. Oh, atuh pan sia teh patalina jeung aing kolot, sia kasusahan atuh berarti sok ke milu susah. Geus bae atuh kono mah tungguan heulanan. Sia boga surat sawah teu. Bu eta mah jual heulanan. Kolot blon eta bos.
lain nambahan sawah pan kunaon itu batu nu aya bae duit abah lain aya aing itu hayang peperet dina salah sia sarua sugan bae ku sia dijual malam aku 20 juta sia butuh 10 aing 10 beuh cak kolot cak anakna puyeng yang boga kolot ka sia tah eta teh kos kitu okos urang bahasa untuk merobek hati wanita. Tidak usah tokmol, aku cinta padamu. Ha, teman bisa enta mah kos kitu mah tuh. Tidak bisa cukup ku sakieu doang ge. Jika aku melihat wajahmu, hatiku merasa teduh. Masya Allah, Masya Allah. Aduh. Setiap saat bayangmu selalu ada di hadapanku. Masya Allah. Sejuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Sekian Udin. Aduh, eta awewe memacak itu dah. Aduh, robek hatiku sekian. Tah eta teh menta, eta teh bahasa kos kitu teh memuji ngaranna. Memuji ngaranna teduh hatiku jika aku melihat wajahmu. Eta teh memuji ngaranna di jero mah berikanlah secuil cintamu. Ai siap, atuh geus pinteran sia aing mah bugunan di sia. Emang keur dongeng kitab ye. Teh aya bahasa khobariyatun lafdon insayatun ma'nan panjang jadi dongeng tak ku ngaji mah jadi blak ngeunaheun. Mantap pondokeun anak. Kumaha rada aja habak. Ieu tah bahas kos kitu bae ge angel dah. Jadi lamun geus ngaji mah sebenarnya mah ieu mah kudu tukang ngaji mah kulantaran ieu mah lobana nu teu ngaji supaya nyaho. Nu geus pasantren mah atuh kos kieu mah geus ipis ngan haju poho deui. Islamun ngabahasakeun in khobariyatun lafdhan insayatun ma'nan berarti make hiji kalimah lain pada aslina atuh majaz. Mulai geus tah majaz tah. Ngageserkeun kalimah tina makna hakiki kana makna majazi per kalimah kuari mah per kalam pasti kadituna majazna ieu adalah tamtsiliyah atuh beda kena kadituna tuh lamun per kalimah majaz teh pasti istiarah mun teh istiarah teh majaz mursal. Oh ieu mah kan per kalam rangkaian mubtada khobar rangkaian syarat jeung jawab rangkaian dan lain sebagainya. Oh jadi beda ke ngagunakeunana ngalaksanakeun ngan tetep majaz kos kieu teh majazuhum kalimatun ustumilat fi ghairi aslihin lau qadudiyat ngeunaheun dek pake samar kondi al majazu dah dereng-deng atuh babari mentak ngeunaheun mun urang mondok ieu teh maksudna mah ana unsiul hamda pi maksudna mah abdi teh ngabuktikeun muji ka Gusti ku bahasa carita sarua jeung kitu. Sarua jeung tadi anak sabenerna mah kula teh deuk menta ka bapak ku bahasa dongeng. Tuh, jadi lamun kolotna pinter dongeng eta lain ditanggap. Naon deui sia? Naon deui teh? Naon deui? Atuh aing karunya aja ka sia. Cak anak karunya sih teu mere belakon. Aduh. Masyaallah paling engke dijawab. Pujianmu dan rayuanmu luar biasa. Hatiku telah robek. Luar biasa. Aku pun sama seperti engkau Udin. Sebelum engkau mengirim surat kepadaku, wajahmu telah ada di hatiku. Namun maaf, galedek datang, jeger. Aku telah dijodohkan oleh orang tuaku. Wah. Walaupun demikian tetap cintaku padamu. Balas deui, kutunggu jandamu. Ieu kunaon karari itunya.
rese urusan gara-gara alhamdulillah ya. Masya Allah. Jadi itu bahasa setik mah alhamdulillah. Nu mantak moal aya khutbah paling hebat eta diparake ku kabehan jak Kangjeng Nabi ge mun khutbah eta alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah be tanu sok kurang make alhamdulillah kurang hebat. Atau bisa bae ku kumaha hamdan, ahmadu dan lain sebagainya. Tapi moal aya nu leuwih ti alhamdulillah. Sebab bahasana lemes luar biasa, muji pakai bahasa carita. Masya Allah. Ayam muji hamdu. Ieu di dieu wa huwal wasfu bil jamil. Lugot teh cek lugot ma al wasfu bil jamil ku bahasa. Urang memuji ku bahasa kasep amat lugot ngaranna. Urang memuji gelis amat lugot, barahan amat lugot ngaranna. Lantaran ai cek istilah ma fa'lun yunbiu an ta'zimil mun'im bisababi qaulihim mun'iman. Pagawean anu timbul tina ngagungkeun kana mere nikmat ku sebab eta teh mere nikmat. Jadi ieu mah urang make pagawean tah ieu kakarak pujina, ieu puji istilah. Urang teh dibere ku Gusti Allah jadi manusia, dibere ku Gusti Allah sehat, akal sehat, pikiran sehat, jag-jag waringkas. Ku ari urang memuji ka Gusti Allah, ku sungut doang mah bahasa tama. Barahan amat Gusti Allah. Luar biasa istimewa Gusti Allah, Maha Rahman Maha Rahim, Maha sagala-gala. Eueuh nanaonan sakitu. Teu kudu make bahasa kos kitu. Dur, zuhur, wudu. Salat teu ngomong nuhun Gusti teu ngomong, pake pagawean eta teh muji nu paling istimewa mah kos. Teu kudu ngomong, urang datang ka imah dunungan urang. Teu kudu diomong, dunungan mah luar biasa barahana ka abdi. Geus luar biasa beberean teh ka abdi teh geus hese nyaritakeun anak ulah ngomong kitu ka dunungan mah tembongkeun pagawean sia di hareupeun dunungan, rasa syukur sia ka dunungan sia, muji ngaranna. Begitu datang ka dunungan langsung ka dapur. Bersihan ka dapur, kote. Terus bersihan jukut-jukutnya, sasapu, ngepel dan lain sebagainya. Eta teh akan memuji rasa syukur tidak pemberian si dunungan. Geus beres, kue bersihan. Cak dunungan garong atuh ieu mah. Tak eta muji daripada ngan kusungut doang. Ngan dibere kusungut doang, eueuh tapak di mata dunungan. Tapi ketika datang sasapu, koret dan lain sebagainya, eta teh geus muji. Cak dunungan, Masya Allah, kamari dibere 100.000 bage imah jadi bara resiki, katut jeung kue-kue na bersih. Judungan, mendingan mana tak ngen omong doang, jukut nyemrung. Daripada teu ngomong, mendingan nu teu ngomong tapi jukut lesa, mending mana? Atau mending lu lesa ngan dibere omong doang jukut nyembrung tai kotok ambalaya kan di dapur mararacet kompa dan lain sebagainya aing dibere omongan doang tengenahin. Tapi begitu datang ke dunungan rarapih kabeh ieu ge urang ka Allah ngan ngomong doang Gusti Ma'al Maha Rahman Maha Rahim. Ai salat henteu, ai puasa henteu, zakat henteu, blod cak Gusti aing emangna naon cak Gusti pan sia teh aing muji ka aing mah atuh parentahan aing tah fa'lun yunbiu anta limit anta zimil munim. Ku sebabnya na mere nikmat ka urang lakukeun puji ka Gusti Allah, salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Puji. Aya di syukur. Syukur mah syukur bahasa urang terima kasih. Cak Gusti Allah malam yaskurin nas lam yaskurillah. Jelema nu teu syukuran ka manusia teu syukur ka Allah. Jadi urang bersyukur teh kudu ka jelema heula eta teh sarua jeung ka Allah.
kurang kercicing poe minggu hujan gede jol bae jelema cicing bae teu ka mana henteu tah teu ka mana ka yang dibere ku Haji Samsu 2 bungkus aboh molotot bae teu kicep-kicep bersyukur tata bersyukur alhamdulillah kalau wudu heula Allahu akbar brak sujud syukur lantaran nyana dibere Haji Samsu 2 bungkus dek beli hujan duit teu boga aya jol aya pohara jasa pantai aya syukur ngaranna bersyukur ka jelema anu mere nikmat ka urang sarua jeung bersyukur ka Gusti Allah ngan dibuktikeun ku ari mah dibuktikeun kos kumaha si bentuk syukur nu asli bentuk syukur nu asli tergantung jelemana lamun alim bita'limihi kiai kumagaan eta adalah bentuk syukur teu kudu ngomong lamun hiji jelema dibere ilmu ku Gusti Allah nyana daek magahan ngaji dek saurang dek duaan dek 10 dek 100 lu jelas nyana magahan ngaji tak eta bentuk syukur mun dibere ilmu teu daek dibikeun ka batur kufur ngaranna lantaran aya nikmat pemberian ti Allah teu daek dibikeun ka batur kufur nikmat dibere ilmu kunyana ku Gusti Allah tapi teu daek dikembangkeun ilmuna geus alim bita'limihi lamun aya kiai daek magahan ngaji eta ngaranna bentuk syukur geus syukur teh eta ka murid alhamdulillah aing aya sia ngabaturan aing ngaji aing bisa nyodakohkeun ilmu ka sia eta ka jelema tah bersyukur ka santri bersyukur ka jelema nu daek ngahadiran hakikatna mah eta teh syukur ka Gusti Allah geus eta kudu diomongkeun Gusti Allah bersyukur ka dinya teh sarua jeung ka Allah malam yaskurin nas lam yaskurillah jelema teh syukur ka manusia teh syukur ka Gusti Allah bentuk syukurna mun dibere ilmu pagahkeun nah santri ngan 3 bae mingguan teu jauh ti 5 kitu ge mun teu hujan hiji-hiji acan gas eureun kufur ngaranna kufur nikmat lamun pamarentah biadlihi syukrul imam biadlihi syukurna seorang pemerintah adil lamun aya imam ti mimiti RT datang ke presiden tah eta teh ngaranna imam nyana bisa adil teu kudu ngomong alhamdulillah teu kudu ngomong muji ka Gusti Allah dengan bisa adil geus bersyukur berarti eta bentukna bae heulana urang mah bentuk geus lamun aya lurah bisa adil teu kudu loba omong keur syukur ka Gusti Allah aya camat adil teu kudu loba omong syukur ka Gusti Allah ngan ngabentukeunna dibentukeun adil ka rakyat bupati adil eta teu kudu ngomong geus Allah memuji sia keur bersyukur ka aing lantaran aing nitipkeun jabatan ka sia ku sia dipake jabatanana pake jujur jeung adil sia teh keur ngalaksanakeun syukur ka aing dengan pelaksanaan jujur sia jeung adil sia teu kudu ngomong ka Allah asajana ngalaksanakeun adilna imam syukur berarti ka Gusti Allah lamun lu sugih bisa dakotihi lamun aya jelema sugih bisa sedekah teu kudu ngomong eta adalah bentuk syukur ka Gusti Allah lantaran mun teu boga nya teu bisa sedekah nah kuari dengan sedekahna berarti keur bentuk syukur ka Gusti teu kudu ngomong-ngomong ka Allah geus henteu kudu asal aya pake miskin tah asal aya butuh tah eta teh geus berarti syukuran ka Gusti Allah sanajan hatena poho ka Gusti Allah nyana keur ngalaksanakeun syukur ka Gusti Allah. Jadi lamun alim bita'limihi imam biadlihi lamun nusugih bisodakotihi etalah bentuk-bentuk syukur panjang mun didongengkeun tarifna mah geus teu kudu bae heulanan ieu mah langsung ngabentukeun bae bongan aing mah ngajina jeung nu tilok nara mondok jadi haju ka harti panta oh kos kitu daripada ngabudah ngomong bae lurah loba omong ai jujur henteu kufur berarti lantaran dititipan jabatan nah camat teh jujur kufur polisi teh jujur abri teh jujur bupati camat kuah bae gubernur presiden eta teh keur ngabentukeun kufurnya terhadap nikmat anu dibere ku Gusti Allah awas mamalana di akhirat wari jadi menteri titipan ti Gusti Allah sarua jeung kieu Muhaimin menteri naon ngaranna
atau nama menteri gitu agama sangat menteri agama. Oh, si Surya bener kan itu si budak. Acak-acakan sana agama ini di dunia. Aduh. Surya, cak bos ya Allah. Dharma 2, Ali tiluan berarti. Aing titip jabatan kementerian sia-tia dijadikan menteri agamanya kade hiji ulah digunakeun ku maneh pake jang partai maneh petilu ulah digunakeun pake organisasi ulah digunakeun bate ieu mah secara nasional titip aing ka sia jujurkeun jeung adilkeun teh kudu loba omong asal sia ngalaksanakeun bentuk syukur ka aing geus aya aing bakal mere la azidannakum lamun sia henteu jujur teu adil kufur nikmat berarti sia aing geus nyadiakeun neraka jahanam jang sia lain jang sasaha teu aya sumput salindung aing mah nyeun tes dua bae sorga jeung neraka sia jujur sorga sia teu jujur neraka nyaun masyarakat ke kabehan mun sia di akhirat lantaran di dunia teh jujur hajur sia di akhirat dikasorgakeun aing cak Gusti Allah pasti didemo ku masyarakat embung aing mata ka Allah mah malah nu demo. Hai Presiden SBY engkau telah diamanati oleh seluruh bangsa Indonesia rakyat Indonesia 200 sekian puluh juta memandang dirimu, hai Presiden. Dan di dalam negara ini macam-macam yang harus dilindungi, mulai dari papan atas sampai papan kelem. Abeh ieu teh kursi teh kudu dising hade. Sia teh kan boga cabang-cabang jeung ranting-ranting melalui sub-sub, mulai diatur oleh kementerian-kementerian. Bila perlu tambah deui menteri besi kurang ngelolana. Kadituna terus aya gubernur per provinsi, aya kabupati bupati per daerah tingkat 2, aya jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia, aya kecamatan kabelah dituna jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia, aya desa, aya arat. Tah sok laksanakan ku sia kade titipan ieu teh presiden teh sia jujur sia adil aingnya diakeun sorga sia teh jujur sia teh adil aingnya diakeun neraka sakitu bae andai kata masyarakat ku aing ditanya jujur henteu cak masyarakat henteu ku aing moal dikasorgakeun sia aing gedek nanya padahal aing nyaho aing bepan pangeran tapi tetap saksi mata tah ieu nu bakal ditanya lamun sia teh jujur SBY hai ku aing dikasorgakeun aing di demo jore amat pangeran Allah di demo ku si Alek ku si Udin Jepri teu bagus nu mantak moal aya be amal nu henteu dibales amal bagus balesanna bagus sorga amal goreng balesanna goreng neraka janji aing padahal mah hak peto aya di aing sanajan maksiat bae ku aing dikasorgakeun mah tuh kumaha aing aja aing sarua jeung baju sia baju ieu teh tiru ku daki dek dika lamarikeun bae atuh kumaha sia bae nu sia ieu geus nangis trika tapi na dek diteundeun di luhur hau atuh kumaha sia bae jabatan manusia ieu ngan meureunangan saimah-imah demo pak kunaon ai itu can diseuseuh dadabun itu dibawa ka jero lamarikeun ai ieu menangis trika kunaon dikahaukeun kumaha abah bae jeung nu abah bah abah ku dia kagrogolkeun we nya emang kunaon salah nempatkeun bah ai sapatu sokna di hulu apa di suku di hulu bener ieu kopiah di hulu apa di suku atuh bener ieu mah abah mah dosisna tinggi kuduna ieu mah tah berarti kan teu adil lamun sapatu dipake di suku adil lamun sapatu dikahulukeun teu adil lamun kopiah dikasukukeun teu adil tah kuari teh kos kararitu tah lamun kurang dibuka mah jelema teh loba nu teu araradi nah ieu balikeun deui aya nu bentuk syukur teh geus teu kudu omong langsung digawe boga ilmu urukeun bentuk syukur ngaranna langsung ka bentuk bae mah
lamun jadi pamimpin ku adil bentuk syukur geus teh kudu loba omong lamun boga harta ku sedekah bentuk syukur langsung tebak ku Allah dibere sorga bae geus dibere sorga golowong biasa sabenerna mah ieu lurah teh geus babari jasa tinggal ngalengkah doang ka sorga tinggal ngalengkah doang plak sorga lurah mah babari jasa asal bebeneran ngurusan rakyatna ketika teu bebeneran ngurusan rakyatna wayahna ka sorga mah ka sorga ya di sate segede bangsa 1999 tahun lah kayak antara muji jeung syukur alhamdulillahilladzi sadaya puji Gusti kagungan Gusti Allah puji nu opat tadi adalah nu Gusti Allah walil murad alilam bidzalik ngajelaskeun puji apakah nu dimurad teh ngan sakadar nganyahokeun kana pujian lil imani bihi karena iman atau memang ngalem langsung ialah itimal apiadu hasalis wujudkeun nu sabenerna mah sakumaha dina surat kahfi geus kasimpulanna nama seluruh puji kagungan Gusti teu aya anu hak puji salian Gusti mah ai kitu kunaon Gusti make jeung hak dipuji Gusti ma allazi khalaqas samawati wal ard anu ngadamel 7 lapis langit nu ngadamel 7 lapis bumi dijelaskeun ku Gusti Allah samawati wal ard khossahuma bizikri henteu manusia henteu hewan henteu gunung henteu laut lantaran panggede-gedena makhluk Allah langit jeung bumi azamul makhluqat lin nazirin nu kadeuleu ku urang panggedena langit nu kadeuleu ku urang panggedena bumi datangkan dibentuk-bentuk kurang teh dibagi-bagi ku manusia datangkan 5 benua benua Asia benua Amerika benua Afrika benua Australia benua Eropa lamun sabenua Asia bae ge aya Asia Barat Asia Timur Asia Tenggara Asia Utara Asia Selatan wah luar biasa kitu kene Amerika kitu kene Australia so gua deh kumaha meureuntah sa Asia teh mun kurang di lempangan bae mah lempang hayang ngurilingan bentukna sa Asia bae heulanan sa benua Asia kudu pamit heula ka keluarga amit ieu mah hitung-hitung paeh bae ama guna hayang kuriling-ngurilingan benua Asia ngan lempang cek keluarga geus dadah moal ka panghide pasti ieu mah ieu moal ka panghide moal ka udag gede teh gede sa Asia teh gede Amerika gede ngan panggedena mah benua Asia pangleutikna benua Australia leutik teh mah teu gede Asia nomor kadua Amerika nomor katilu Eropa nah gede jasa encan lautan-lautanana langit ge pohara jasa langit teu kadeuleu tungtungna langit di mana teu nyaho urang teh tungtungna langit di mana aju ku urang mah kadeuleuna ngamparkan bumi tapi nurut cek ahli astronomi ahli palak bulet bumi bulet komar bulet bulan mata poe samsun bulet Zuhra Zahra bulet Samsun Zahra mata zahal zuhal bulet planet anu 12 barulet kabeh Jupiter dan lain sebagainya barulet jeung ngabogaan poros kabeh ge ngabogaan tempat lempangna wa kullun fi falakiyas bahun kurang sok dibaca pada di surat Yasin wa kullun fi falakiyas bahun wal qamaru qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki lantaran teu ngarti atuh henteu nyaho maksudna teu paham dibaca mah dibaca bae padahal mawal qamara qaddarna kaula nu agung geus nakdirkeun geus mastikeun al qamara kana perjalanan bulan wal qamara qaddarnahu manazila aya manzilahna nu mantak aya manzilahna di ilmu palak teh ieu teh keur manzilah naon ku ari di bulan naon ngitung ti April Maret Mei Juni Agustus September Oktober afhamtun berarti ayeuna dina hamal burujna teh lamun April Mei Maret berarti marhutun Maret hut dina manzilah hut berarti geus engke aya usna aya 9 geus aya manzilah wah beuki angel wae mondokos ge
aya jihad Samsonan gitu simal aya Janum apantun mesanhul jahun Agustus Sunjun Burujun Simaliun April Mei Juni Juli Agustus September ini adalah buruj Simali berarti perjalanan matahari adalah kaler Okbizun Nop Asdun Deskozun Abdal Janjantun Septun eta adalah Janubiun kaditu berarti ke burudnya adalah Simaen Janubi Kidul mata kurang dalam bulan geus teu kudu hese ka kidul apa kaler kidul apa teu dina bulan apa heula bulan naon ieu Maret oh marhutun Simali deuleu ku kabelah kaler tuh teu kadeuleun bulan age susu eta bae nu kadeuleu aya manzilah engke manzilah dabron manzilah mah macem-macem tadi neal bopalak wal qamaru qaddarnahu manazil hatta adakal urjunil qadim sehingga nya balik deui kanu awal engke di manzilah nu ieu tas poe ieu manzilah nu ieu poe ieu manzilah deui poe ieu manzilah deui sapoe-sapoe nanyana pindah-pindah manzilah si bulan teh engke geus aya 30 poe balik deui nya na qaddarnahu manazil hatta adakal urjuni hatta ada balik deui al urjunil qadim kas kanu baheula deui ka awal kitu jeung kitu wae gitu jangan gitu la syamsu yang bagilah anturikal qamara moal aya bulan ngudag-ngudag mata poe moal aya panon poe ngudag-ngudag bulan hartina lantaran aya porosna masing-masing moal ngagiclek poros maton panon poe pindah ka poros bulan atau bulan pindah ka panon poe tukerannya nacak bulan sia diri aing dirinya la syamsu yang bagilah anturikal qamar walal lailu sabiqun nahar moal aya peuting miheulaan berang-berang miheulaan peuting atuh geus aya dina jamna lantaran melalui panon poe melalui bulan bakal kanyahoan poe bakal kanyahoan di jero poe engke aya jam la syamsu yang bagilah anturikal qamar walal lailu sabiqun nahar geus dijelaskeun ku Gusti Allah ulah hese-hese wa kullun fi falaki yasbahun aya paranti lempang-lempang nah kareta cek tukang babadean mah jeung Garut mapan loba kareta naon sababna sia eta kareta lamun aya jalan teh sok dimake papalang gitu kan ya kan kareta tek aya pintu sok dipapalangan gitu babadean tadi Garut mah naon sababna sia atuh sababna beusi aya motor ka ditu lain kunaon beusi kareta mengkol ka dieu khawatireun tuh kan eta wa kullun fi falakias boro-boro bulan boro-boro panon poe kareta ge aya porosna ku hese-hese teuing teh nu mah diatur ku ilmu falak geus asal falakna salah we salah nanggalkeun salah lompat ka mana ge salah buatan Yahudi teu percaya aing mah sebab Al-Qur'an geus boga falak sorangan wa kullun fi falakias mahun teu percaya sia bodoh aing mah boga falak sorangan mantap Kiai galak ka muridna, aji palak. Kula digalakan ku abah kula. Aji sia palak, jang sia bae heula batur onaman. Sebab naon? Di akhir ternyata Yahudi neuk mengkol-mengkolkeun urang. Rumus nu kuari teu bisa nyieun sorangan. Dijieuna ku Yahudi bae dek nuturkeun eta. Los. Tapi kan wa kullum fi falaki yasbahun. Atuh urang mah bisa nyieun sorangan rumus Islam mah. Rumus di Islam nyieun sorangan urang teh nyieun geus beak tahunna tahun 1200 kuari tahun 1400 tinggal dijieun ku sorangan Masya Allah hese-hese amat daripada urang nuturkeun ka Yahudi can puguh can karuh ini ngaji ke mana sih Itulah Gusti Allah teh nu mantak sadaya-dayanya nggakeun puji nu Gusti lantaran Gusti manu ngadamel 7 lapis langit encan kadituna aya aras encan kaditu aya sidratil muntaha encan kadituna aya rob-rob encan kadituna aya kolam aya lauhil mahfuz Masya Allah berbagai pengalaman para rasul diantara Kangjeng Rasul urang ketika Mi'raj boro-boro sasaha malaikat Jibril ngan datang ka langit ka 7 bae
pamitan malaikat Jibril tidinya teh Muhammad teu bisa kula mah naik ka luhur terus lantaran wilayah kula mangan sakikieuna bae cak Kangjeng Nabi mah nya ti handap babarengan datang ka dieu ai kula ditinggalkeun hayu bae embung lain wilayah Jibril embungeun ngalengkah nu lain wilayah jujur jas nah tuh ayo lurah camat Gusti Allah nu agung bupati dan lain sebagainya lah hese nangan jujur embung cak Kangjeng Nabi milu bae saeutik mat cak malaikat Jibril hampura mun kula saeutik bae ngalengkah tutung kula lain wilayah kula atuh pamit cak Kangjeng Nabi teu bisa hartina deuk menghadap ka Allah teh teu bisa dibarengan ku sasaha sorangan teu bisa dibarengan ku sasaha sorangan ka Gusti Allah eta teh hakikatna mah kos kitu zahir mah bisa dibarengan batin mah tetep bae sorangan ka Gusti Allah urang ayeuna babarengan ngaji batin mah masing-masing ka Gusti Allah anu geus neulean jam bae kebal teuing teh kiai batin mah masing-masing tah ieu ge urang teh hudang ti peuting sorangan ka Gusti Allah tadarru masyaallah hanya Allah nu apaleun hanya Allah nu terangin kadeukeutan urang jeung Gusti Allah hanya Allah bae jeung dirina nu nyaho karasa deukeut jeung henteu jeung Gusti Allah karasa jasa deukeutna jeung jauhna jeung Gusti Allah wari urang kieu maksiat mabok kabeh ge eta boga perasaan jauh jeung Gusti Allah boga harta teu ngazakat eta ki haji nu hartana berlimpah teu rek zakat dirina teu bisa dibohongan nuranina asa jauh jeung Allah kuari deuk we urang boga harta kabaraha zakatna aya 20 juta mah plek 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 dinolkeun hate bentuk ibadah ka Gusti kakarak sakitu ge asa deukeut jeung Gusti asa diseri-seri Allah teh asa seri jeung Gusti Allah asa kos kitu kuari zakat keluarkan puasa orang normal sholat biasa orang tahajud asa deket biasa jeung Gusti Allah Masya Allah coba ge nu sok tahajud mah udang isuk-isuk moal aya marah aya jelema nu sok udang ti penting moal aya marah lawan sababna sebab asa deket jeung Gusti Allah isuk-isuk diuk di meja dibawakeun kopi jeung henteu bakal moal aya reaksina naon ka pamajikan moal aya keur dibawakeunana malah cek hate lah ning teu kudu ngarepotkeun tapi lamun urang kerek bae hudang subuh kaberangan mandi gejebur salat subuhna sakieu kunutna isin pan luhur kieu besi anu nyengserikeun sakieu Allah madini mana keberan anak kadinya bah pan kunutna di dinya ka luhur keur salat kieu goblok loba omong dia beres sholat langsung ke meja eta ketin marah di hei kopi atuh kopi atuh gue kopi naik mali atuh man duit tadi beres sia sok ngomong ayo buat tunggu sebar marah luar biasa geus bae dikerokeun bolseng tah song tah tadi mah paroe kuring macang pamajikanna seuri we bebejat emang eta karasana kumaha kopi geunah heuy tambah bawa seng paingan pek deui goblok sia cakna eta akibat teu penting teu hudang mamarahan nah iyalah Gusti Allah ieu keur carita alladzi khalaqas samawati wal ard Allah teh panu ngadamel 7 lapis langit Masya Allah encan nu lain-lainna haji Allah nu nyaho kalegaan langit wal arda jeung bumi di jero bumi teh wah tersimpan macam-macam aya minyak di jero teh aya solar aya besi di jero teh logam perak emas dan lain sebagainya aya emas onom teh kudu jero taneuh di Brebes ge loba tah emas mah tah eta loba jasa tah eta tersimpan allazi khalaqas samawati wal mantak puji ka Gusti Allah Masya Allah nu mantak disebut samawati wal padahal mah gunung aya laut aya nu kadeuleu ku urang panggedena langit jeung bumi naon deui
wa ja'ala zulumati wan nur jeung Allah ngajadikeun popoek-popoek wan nur jeung cahaya-cahaya di dieu zulumat mah dijamakeun nur mah teu naon eta teh rahasiana lantaran zulumat mah sababna loba jasa mantak wa jamaah dunahu Allah ngajamakeun kana zulumat nur mah talika sati asbabiha lantaran loba pisan sabab-sabab zulumat poek mah loba jasa hiji tertutup poek kedua poek tina sinar ilu poek tina matahari mencakup kana poek ku kabodohan poek eta macam-macam lontok zulumat luar biasa lobana geus dijamakeun ku Gusti Allah tah langit bumi nangieun Allah caang jeung poek nangieun Allah geus nu Allah atuh kabeh ge mantak naon atuh urang menta cacaang tina popoek ka Gusti Allah eta ka Gusti Allah cacaang teh cacaang sinar lampu cacaang sinar mata poe cacaang sinar bulan jelas tah mah cacaangna tuapin paling sulit cacaang mata batin nur teh mencakup kana cacaang hisi zahir jeung cacaang batin jero hate lamun geus caang Quran kadeuleu per huruf rahasiana tersingkap jelema maksud-maksud jelema kanyahoan lamun urang geus caang mata batin sieun urang teh tembong ka Gusti Allah caang mata hate ngaran aya pengajian caang mata hate urang neangan cacaang ngaji neangan cacaang ngaji mah neangan cacaang nu tatarina teh nyaho rukun salat barang ngaji nyaho caang bray nu tatarina teh nyaho rukun wudu barang ngaji bray nu tatarina teh nyaho kredit haram bray gaji mah ngaji we tapi poek bae tetep jadi ku Gusti Allah can dibukakeun teh encan datang kana ner caang encan ka karakter sikap saeutik we teng teng kae nutup deui di majelis mah terbuka asal keluar di majelis nutup deui teh cacaang eta dua hese teh tandu mantak loba ulama ninggalkeun umatna heula lah neangan cacaang we heula di jero kamar di gunung di leuweung neuk neangan cacaang abeh ulah tagoyur ulah bimbang ulah robah lantaran cacaang ieu teh kadang-kadang kalimpudan begitu urang geus boga ilmu caang kuari bisa beramal caang bikeun ka batur ojol jeung duit poek cacaang nyieun pondok pasantren nyieun proposal ka Pemda poek nu tadina pasantren salap modernkeun ku urang poek lain hayu beki caang beki poek nur buatan Allah penta ka Gusti janu Gusti urang boga tanaga ti Gusti penta supaya tanaga gede lamun urang make medis tanaga make gede make suplemen suntik teh gedekeun bae suntik mati abeh gagah ketergantungan terhadap obat medis tapi aya gagah teh ya gagah ruhani maca Quran jadi gagah batin maca sholawat jadi gagah batin berani hudang malam tapi lamun make pel teu berani hudang malam gagah biasa make obat ieu obat itu ketika hudang peuting puyeng digisik-gisik mata wah ayat anu hayang hudang peuting teh kan ayat jelema tetep bae ngan nyana encan dibukakeun dipantaukeun huluna ge kurang hayang hudang aing tunduh jasa aduh geus puyeng jasa aing handeuleun anggal deui golepa awak mah gagah tinju mah bisa ngalawan peuting teu bisa tapi sering maca Quran sering ngaji sering maca sholawat begitu hudang jam 2 masyaallah nikmat jasa langsung hudang ngala wudu set Allahu akbar pas tahiyat teh salam deh sarwana tapi nu jelas jana waniun ngalawan peuting teh lah ieu lah
wa ja'ala zulumati wan nur summa alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tapi jelema nu kafir mah mengkolnya ka pangeran. Sakitu geus jata mun ditanya langit buatan sa Allah, bumi buatan sa Allah, nu boga poe sa Allah, nu nyieun caang sa Allah, iman atuh sia ka Allah, moal ka Isa bae blot kafir. Nu nyieun langit bumi sa Allah, nu nyieun caang jeung poe sa Allah. Percaya tuh ke Allah bahwa Allah teh pangeran. Ente abdi mereka patung mae. Jelema kafir teh kararitu. Mata hatena teh dibungkus ku Gusti Allah, teu dibukakeun hijabna. Padahal mun secara ilmiah geus cahonya na ge. Saha nu nyieun atuh langit ti mimitina jeuweul mun lain Allah. Eueuh dongengna langit dijieun ku sa, eueuh dongengna bumi dijieun ku sa, sedengkeun aya makhluk pasti aya khaliq. Telusuri melalui ilmu filsafat bakal kapagi pasti aya nu nyieun buada teangan nu nyieunna moal kapanggih kecuali Allah. Percaya tuh henteu deka batu bae geus jelas ieu teh langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah, poek jeung peuting teh ciptaan Allah. Tinggal percaya bae atuh iman Allah teh pangeran. Tapi tetep bae summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Endahan mengkol jana mah ibadah teh nyembah teh ka Tritunggal. Maryam, Bunda Maryam pajal pangeran, Isa masih pajar pangeran, batu patung pajar pangeran, kayu pajar pangeran. Nauzubillah min dalik. Nandakeun bahwa Allah teh pangeran. Dalilna aya dadamelanana. Naon dadamelana? Langit bumi poek jeung caang. Teu arti mun aya dadamelana eueuh nu ngadamelna pasti atuh pangeran teh Allah lantaran aya dadamelanana. Aya nu mantak Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta? Nu mantak Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deukeut ka Gusti. Sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeketan jeung aing ke di akhirat mun sia deket jeung aing ku aing dibere tempat nu indah, dibere tempat anu mulia, dibere tempat sebagai penghargaan deket da anjeun ka kaula sorga. Di mana anjeun jauh ka kaula, ku kaula bakal dibere tempat di neraka sakitu jangan. Nu mantap Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira. Hiji ngabubungah sorga, dua nadhirun nyingsieunan neraka. Sakitu bae. Geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae. Tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi dibere tugas basyirau wa nadhira atuh kiai na ge kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyirau wa nadhira. Dudukeun di jalan sorga ieu. Di jalan neraka ieu Golkar ieu. Uli tudukeun. Ulah sembarangan. Babagi tugas kiai tugasna corong Al-Qur'an. Pemerintah tugasna corong Amerika. Sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pamarentah nyana kepanjangan bohong Amerika, kepanjangan sungut bule. Kiai mun mimilu kadinya sarua min jumlati Amerik. Sarua bae hese-hese tah. Jadi ngaji mantek mah kos kitu, teu kudu dicaritakeun kulun pa badun, kulun pa lesa badun, kulun pa lesa. Teu kudu buktikeun bae kos kitu. Ulah nyaritakeun mantek-mantek bari nyana henteu bermantek. Palu kuduna teh mah. Teu nyimpul geus. Corong Quran kiai mah. Corong hadis, corong ulama eta kiai. Ulah jadi corong Amerika, mun geus jadi corong Amerika, boga mobil di dunia nama, di akhirat dikerekep sia ku malaikat. Ji ulah sambarangan huhahe naik Avanza sia. Deulekeun ka dituna emang kumaha saku bahasi ngeunahna Avanza. Di akhirat dibeulem nah naonan gara-gara jadi corong
Golkar si Amerika deui bae. Atuh nun teu bae. Ngan hampir kitu bae kabeh. Ieu mah keur carita kasimpulan. Dihenteu teh gatuh kitu bae. Dihenteu teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyirau wa syahidaw wa mubasysyiraw wa nadhir. Kumaha kitu? Kieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia. Hiji at'am dahar, dua wasyarab nginum, tilu wal jima'u jima sek. Nomor kaopat naon molor. Sakitu gua perhatikeun coba ge. Ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama. Oh ngan sakitu kalazatan dunia. Montak ibu lulusan ngajelaskeun ge nikmatud dunya salasah ngan nya nama. Kadituna aya idkholu zakar. Bisa we teh ibu lulusan. Nikmatud dunya salasan faltu taban namun wa qublatun wa idkholu zakar. Nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cek Ibnu Ruslan. Hiji naumun molor, kadua qublatun nyium, katiluna mana nyium. Itu kalau zakar, tangga bebeskan panakol tongtrong, Cih, atau kumaha ngomong lah sih ya itu coba, itu jak itu tiditu nak itu gitu bae. Aduh, sekurang Jawa, apa iku? Ah sih, buatan ngertos, orang iso orang Jawa. Ya wis, gue lulu dah. Apa ikut cenah? Aduh, masya Allah. Emang orang Jawa mah pikasirian bae. Pikasirian bae ke cerita Gus Dur teh diundang ka Mekah ku raja, di aya nu dibawa ulama kiai 10. Barang datang ka istana kerajaan di ditu di Arab. Aya aula di luhurna merekna aya mamnu dukhul. Nyana kieu bae. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gideg bae dia tadi hareupeun lawang. Sambarkeun ku Gus Dur, ono apa sih? Gus Dur atuh. Iki cenah, opo iku? Iki mamnu duhul, dilarang berduhul di sana, berarti ini tempat duhul katanya. Waduh, cek Gus Dur teh ya, dasar teh nyakola, orang NU teh nyakola. Ini mah dilarang masuk. Bayinya di Indonesia nyebut duhul teh ke pemajikan. Jadi itu barang kamar mamnu duhul, emang ini tempat duhul kali ya. Tuh, emang itu ngaraji kos kitu ta. Mamnu duhul padahal tempat kiki tua. Nah, hiji dahar, dua nginum, hartina to'am teh kadaharan. Dimimiti dahar berikut bubuahanana. Nomor kedua inuman, nomor katilu jiman, nomor kaopat ieu adalah sare. Jelema asal geus teu ngeunah dahar, gas gada siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter. Oh 2 meter. Teu nginum kitu keneh bae. Di mana-mana geus teu kuat jima. Geus. Moal kebal deui. Komo, duh cenah kiai geus 4 peting teh teu bisa es. Kunaon emang? Wallahu alam. Atuh geus ieu mamere bae cai ngan geura siap-siap bae ka ditu. Neuk ngarendeng jeung abah apa jeung emak. Opat eta. Nah, ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil 'abdi 'anillah. Nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia, terhadap hamba, terhadap jelema tidak deket ke Allah. Nu opat eta ngahalangan deket ke Allah. Jelema loba dahar jauh jeung Allah, loba nginum jauh jeung Allah. Eta mah deket jeung kebobule.
nomor katilu jima jauh jeung Allah. Nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah. Boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh. Jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta? Hees. Aduh aing mah boro jeung Allah. Jeung dulurna jauh, jeung babaturan atuh jauh. Ieu molor. Nah ieu lah hijabun lil abdi anillah. Memendak wa idza furiḍas shaumu syahran ala wa idzan furiḍas shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati. Kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah. Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti. Insyaallah salaki bageur ka pamajikan. Pamajikan bageur ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu teh. Ka anak bageur, ka tatangga bageur, anu boga mere, nu teu boga menta bageur ngaranna. Masyaallah, masyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji. Nomor kaduana hikmah tidak dipardukeun puasa 30 poe. Nu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan. Kunaon emang? Ieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam sanyana Kangjeng Nabi Adam bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdaro salasina yauman di jero beteung nyesa 30 poe. Ya Adam, hai Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang teu meunang di deketan, teu meunang di dahar. Ku anjeun dirubak turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacak-slak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. Opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India. Ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Eueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tanggah. Tah dihampura dosa saenggeus teh kahitutkeun kaisingkeun kahitutkeun kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dumadak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Masya Allah, nikmat biasa. Menang Lailatul Qadar. Baca-baca. Teu kudu ngaburinyai bae Lailatul Qadar mah. Urang ieu timiti puasa teh cedah dongengna batur mah ngaburinyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar. Lain ku kitu bae Lailatul Qadar. Lain. Eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar. Aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing. Ku Gusti Allah kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri bunga teh Lailatul Qadar anak cium tangan biasa nama anak geus kieu bae naon ieu bah martil ya katarang abah ye tarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan eta ngaranna Lailatul Qadar komo haju SMS-an jeung jahe mah
eta mah neraka jahanam teman. Masyaallah karim. Tuh. Iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha. Tak urang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah, diberi jag-jag ku Gusti Allah, diberi daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga bener-bener urang menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkeun dina disarakeun puasa teh kieu, innallaha ta'ala khalaqal aqla. Sanyana Gusti Allah ngadamel akal. Begitu didamel eta akal ku Gusti Allah, cak Gusti Allah, ya aqlu aqbal. Hei akal, madep. Fa aqbala, akal madep ka Gusti Allah. Semoga cak Gusti Allah, ya aqlu adil. Hei akal, mungkur anjeun. Akal adbaro mungkur. Nurut jasa akal. Cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana. Saha anjeun jeung saha kaula? Cik akal anta rabbi wa ana abduka dhaif. Gusti pangeran abdi, ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif. Cek Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun, sebab anjeun mah geus ngaku jasa. Begitu ditanya man anta wa man ana, anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif. Istimewa akal mah, nyaho posisi eta akal, nyaho tempat eta akal. Beres yes, maneh ku kaula didamel makhluk dupang mulia-muliana, cicing maneh akal bakal diterapkeun di manusia maneh akal. Ya sukeun ka manusia-manusia nek urang ieu aya akalan. Nyaho posisi akal memang kumaha kitu. Akal nu sampurna teh nyaho posisi, kumaha nyaho posisina? Mun kopiah dipake di luhur ku akal kan. Sapatu dipake di dieu di handap. Hiji waktu sapatu dikahulukeun. Kopiah dikasukukeun wah akalan. Wah akalan teh geus kitu ngaranna. Pemajikan ku urang dihormat, pemajikan urang ka urang ngahormat akal. Hiji waktu pemajikan urang ku urang ditoler-toler, aya rangdang ora ku urang dimulyakeun, haji kurang akal. Atau luhur teh teu akal. Kitu bae terus. Beres Gusti Allah ngadamel akal, summa khalaqallahu nafsa. Gusti Allah ngadamel nafsu ku ari. Baqala lah cak Gusti Allah akbil nafsu mana panjen falam tujib. Begitu digerokeun sia nafsu tali akbil ka dieu maneh, ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae, ngabuageun. Eta bahasa hebat ngabuageun. Geus pohara jasa tah ngabageun, jadi gabageun batu geus teu robah saeutik acan ih atuh cicing bae. Masyaallah. Sumagala lah tuluy ngomong deui Gusti Allah, aya nafsu akbil ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan. Iyalah nafsu. Ada satu mana di dinya bae tapi ditanya cek Gusti Allah, sumagala lah man anta wa man ana. Nafsu saha anjeun saha kaula? Jawab. Faqalat ana wa anta. Tuh kula mah kula, Gusti mah Gusti. Wah, eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah. Geus babagi jeung Gusti Allah teh. Ya Allah, ya Rabbi, iyalah nafsu. Namantak fa'adzabaha binari jahannama mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawarah nafsu mah. Ku Gusti Allah langsung di neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ka nafsu teh. Digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam. Geus digodog 100 tahun, summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu. Tanya deui ku Gusti Allah, nafsu,
man anta waman ana sanjen saha kaula kakarat pajabat sunya na ngajawab bari leuleus Gusti anak-anak wa anta jo geus digodog 100 tahun masih anak-anak wa anta kene bae ieu bangka warajasa nafsu mah masyaallah poha rajasa teu bisa digodog ku seuneu. Nah cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye summa ja'alaha finaril jumi atasana kuari make seuneu lapar nafsu digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar ieu diulah itu diulah ieu diulah itu diulah ieu dipegung diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae eta nafsu tatadina mah tanggah bae anak-anak wa anta-anta eta nafsu tanggah bae barang di laparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang teh aku ari dipuasakeun kuari kahayang teh diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa manana saha anjeun saha kaula kakarak fa aqarat cek nafsu inni abduka wa antar rabbu kaulah hamba Gusti pangeran cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu geus atuh kuari mah kieu bae lah wajaballahu alaihi wasallam bisabab dzalik manusia ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusia. Tah kitulah nu mantak urang titah puasa teh aya nafsu. Geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae. Ulah dikepar bae leumpang neuleuh bonteng suri geus ngalirik we. Ieu nafsu teh aya nafsu. Atuh nafsu teh rek ngaharep ka Gusti Allah. Di mana-mana buka nya bonteng suri, nya kopi, nya teh manis, nya susu, atuh begitu taraweh teh daek menghadap. Kereknya nantu taraweh nage. Milihannya nu 11 di mana euy? Taraweh nu 11 di mana? Tuh di masjid itu. Ieu urang ka ditu lah dinya mah 23 pape. Neangan nu 13, neangan nu 11. Barang datang ka ditu geussan, geus alhamdulillah. Nafsu gara-gara bonteng suri tah. Ya karim, masya Allah.